Abdi jadi ingat Pak Ustad. Abdi teh ayeuna keur ngugut domba ayeuna teh. Sabar hiji. Dua mimiti nama Abdi teh. Alhamdulillah. Miara domba teh dua, domba pikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan, ngalobaan. Pak RW 02. Pak RW 02 Ridho Pak RW. Aduh, Ridho mah tambahan tuh. Doa kan disuruh gitu. Doakan Pak RW 02 tuh. Sehat ya Ibu? Bu RW ayah Bu RW. Nah, ini tuh Bu RW. Bu RW itu sikilan ya. Terus dadah-dadahan. Ini anak kartos. Berarti sehari itu ya bosnya. Lain di sehari doakan atuh Pak RW 02 tuh. Doakan. Mudah-mudahan Pak RW cing naik pangkat. Amin. Dina RW 2 jadi RW salapa. Kamu pindah imah apa? Nuhun Pak RW, alhamdulillah. Barokah. Nya. Terus gini. Pak RT ayo Pak RT. Pak DKM, ayo Pak DKM. Iya saya. Saya, aduh, jauh banget. Saya. Pak RT. RT kan seueur. RT 5. RT 5. Alhamdulillah Pak RT. Ayo RT dulu. Wah, Yang kuat yo, kedua heula. Nya. Bapak RT 03 mana? Anu mana Bapak RT 03? RT siapa ya? Hatur nuhun Bapak RT 01. Hatur nuhun Bapak RT. Bapak. Lain itu wayang dijadikan pangwer euy. Jauh Ustaz. Nuhun Pak RT. Alhamdulillah. Atas. RT 2 ya RT 2. Ya, alhamdulillah Pak RT 2 aya euy. Di balik mana Pak RT? Tuh, keur nyumput heula ye. Alhamdulillah. Atos. Naon atosna Pak? Ustad Isin. Ustad Isin ari abdi mah butuh Pak Ustad. Mana Bapak RT 02 anu mana? Diserangan ku Bapak RT 03. Anu Bapak RT. Oh ya Pak RT. Nina kartos Pak RT. Dari ngobrol heula Bapak RT-nya. RT 03 sareng RT 02 keur ngobrol Ngobrol naon kan? ngobrol eta we 50 ewa we kasih cek. Goreng 100 ewan. Boa meureun teuing 50 juta ada apalnya nya tuh tingali. Biasa keur kokodok heula kan. Kokodoknya nak kartos. Teuing anak artos teuing ararat teu meureun. Dosa. Miara domba teh dua, domba bikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan, Iya nyampe aku budak ya. Bios ditampi abdi mah budak oge teu naon. Urang kukut ka ieu ka abah jeung ka dieu ka abah. Terus. Domba ini minta nada tuh. Eta nadana luhur teuing. Lurtei coli saya miara domba teh dua. Alhamdulillah.
PRT 2. Ya Allah Pak RT, jaga kalau kirim ke Siron. Ayah Pak RW apa Pak RT? RT 3 4 7. Ya, kalem sama Santai. Si kanan kayak jam 1 ya. Tetap kita nanya aku lebih beres. Udah pasien. Lebih teh kumaha bieu teh lagu teh santai. Miara domba teh dua, domba bikang dua mana, ayeuna geus ngalobaan aranaba. Domba kuring di angan kuring di parabang kuring anak nage anak kuring. Domba kuring di angan kuring di parabang kuring anak nage anu kuring. Tosnya. Jadi usaha kanan wae kenging teh halalan thayyiban. Si cepot ngingu hayam boleh. Ngingu domba ari kreatif mah ngingu domba tina 2 jalu jeung betina ayeuna aranakan ngalobaan bisa sukses mana. Alhamdulillah, tapi lain di sajodoh Pak Ustad. Mimitina teh bikang dua nana di mah. Jadi ayeuna teh ngalobaan ayeuna teh Pak Ustad. Wah, loba pisan kalau diamonkeun teh. Domba 2 mimitina no? Bikang kabeh mimitina teh. Itu saja dong. Lain yang sajodoh Pak Ustad. Eta aranakan di mana? Wah, makan ngalobaan ayeuna. Eta aranakan di mana? Nah, anak-anak Saha jaluna alah seuy. Saha jaluna Gusti Saha jaluna jaluna teh nu keur ngendang. Ih, saksi hirup abdi Pak Ustad. Aslina eta Tinggal irungna rada mirip sedikit. Nu di abdi teh. Tah eta nu dina sirahna Pak Ustad. Nya eta teh bulu domba gitu Pak Ustad. Ini. Nah, bisa barang tukang bukti. kenang. Tukang haja eta teh Pak Ustad. Kita aja mah. Nya jadi tukang kenang teh keur kiih bari nangtung. Ari domba teh hareupeun gitu tah. Ari si domba teh jual mundur we gitu tah. Nya atuh kapaksa di lalampang ke tukang kenang teh Pak Ustad. Nya Amit kan. Coba 2 kali kejadian teh. Jeung nu jadi kumaha eta? Sarua gitu. Tukang kenang teh jadi tukang kenang keur kiih bari nangtung. Ai domba hareupeun teu daekeun mundur wae gitu tah. Tukang kenang eta mah nu majuna teh Bos. Lebih parah. Ketagihan yang kemarin. Nauzubillahi min dzalik.